warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana terus salembur ya kabaraya-baraya batur ades tepang deui nyambah sareng olahraga ngawangkong olahraga urang teh naon kalinding kuring anu di mah leutik ayeuna ngawangkong cek urang Sunda baheula mah ngadu bako. bahkan mana video nu kamari aya Aki Abah sareng ieu sareng Ki Sajeng. Nah ayeuna aya dua ya tamu terhormat di Kasepuhan Sukabumi. Iya sepuh pisan tah sepuh pisan Bahwis Pak Bah Dede sareng Di mana itu? di Wonosobo. Oh itu di kreces berbes Pak salam baktos kesadaran. Alhamdulillah kesepuhan kumpul. Dina wengi ieu urang nyalat judul nyaeta mari berkarya pada saat corona. Hebatnya judul abah teh anjing hebat. Sampai make prung bade dinaonan heula ya. urang kalindingan heula. Oh di kalindingan. Siap kecapi kalinding. Dina kidung sok prung jangan. Bismillah ngabutan manggung nyebat asmana pangeran nyebat asmana pangeran ayeuna sinu abdi teh bade ngawitan kalindingan Bapak rek ngawitan ka kalindingan kalinding seni urang warisan karuhun urang ayo urang dipupus ngarah abadi nu jadi getona seni tradisinya Bapak kocora seni tradisi nu dijieun tina awi asalna asa wiwitan asalna mah geuningan dina wiwitan sok abduh geura bukakeun eta siloka nu nyata eta siloka nu nyata ayo hiburan di kalindingan nyadakeun sedayana
hatur mugi kedah dan ngamalum mugi kedah dan ngamalum aturan kasadayana mugi sejak pangdoana berkah selamat kasadayana amin ya robbal alamin Gusti datang kayu tah alhamdulillah kali ini kamari mah khusus urang teh ngabulo carita khusus masalah corona. Ari ayeuna pada nyarita Ari ayeuna mah Mang Pawi apa naon? sabab cenari karinding teh jang eta teh sok loba anu nanya naon cenari karinding teh sabenerna teh. Sakarasan pan urang yang aya kesepuhan. Anu masuk anu matuh. Ki galontang setra eta ieu. Jeger teh kitu. Jeger naon? Awewe. Nah, jager teh mah tina jager teh. Jeger teh jagoan. Oh, jago. Jagoan aja nama hiji nu teu bisa teh naon karate peuyeum. Begitu di karate teh pegat-pegat. Cingki orang bahasa laki naon kita kira-kira gambaran karinding tina awi teh cenah ari awi teh istilahna naon pangaran awi teh. Tah urang pan kudu Awi we tina awi heula mah tina awi heula. Sok awi. Oh, itu udah ngorak heula. Dulu awi na paneta. ini jelas awi. Bedak para bising bahasa awi heula. Kini di lamun aya kasalahan kolot bagian Anda. Bagian motor. Kieu ya Mang Dede nanti awal mula Mang Dede apa karinding gitu we heula nya. Kitu we perjalanan perjalanan. Kang Dede kuno sih mah resep kana karinding. Sedangkan panari budaya teh loba pan aya maya rock Rock hingsat ba. rock and roll aya ding bala reggae terus tren pan reggae teh tak kuno hidup teu milih di antara anak teu milih dangdut Udah gitu benernya. kok milih malah kanu karinding kanu seni tradisi buhun lah kumaha tah Kang Dede Awal mula sini bener-bener dan karinding. Oh, saya Terame iya ge. Kok terame. kumaha tah sok Asa mula karinding. Mun Ya harus ningali eta pertama nama ningali video. Nah, seorang begitu. kayak video naon heula. Video Siliwangi Sgun hip hop, Oh, dina hip hop. Seueur lumayan main alat Karinding. musik tradisional yang karinding, lempuh. Pertama nama nah oleh teh awin kan suara teh gitu di dunia pantai enakeun gitu kan aya teh enakeun ada dengan kan oh jadi ngadeuleuh jadi waktu hari teh kabita ku eta aku eta aku hari karinding teh mancan bisa luca tapi can boga kabogo bang Ayeuna manusia. gitu datang manusia giliran nih banyak gini mula nama eta terus itu mimpi guru kasaha tapi larian di mananya aya itu naon-naonana namina kitu naon cek we da aya makan usuk google teh google mbah jadi hari itu mah can apa tekan ini can apa nih teh naon awi anu sopi anu ku Siliwangi Sgun eta teh Budak hip hop, Siliwangi Squad deh, Squad deh. apa judulna sampur asun baraya aya bage beurang mah jujur kan Siap, Kang Pat. Matur nuhun. hari itu bang maresep teh kana Biasa. Iwan Pales Ngawang jauh di Iwan Pales Iwan Pales. Iwan Pales bangun lanjut teh benar bawa kafe sih balik manggal kafe sih lagi terus sampai pakai Iwan Pales teh aduh Balik deh kana. dapikeun ka ieu tabari Kang Dede alhamdulillah mulanya nah mimiti bisa sabaraha lah jang teh mimiti latihan mimiti latihan dimulai ngeun dimulai teh angkat ka Sukabumi nah pas di Sukabumi teh no oh di eta mah karinding tuh aya nu tiasa heula pas itu atau ngaranna teh Mato, amunten Mato. mudah-mudahan abahnya siang kayak YouTube nah hoyong belajar belajar hari itu wae muntah ini teh belajar kami 5 jam we belajar teh kita mengotonkeun suara we heula suara mun 5 jam teh
Lamun dipraktekkeun kumaha tah misalkan keur mimiti diajar teh pang berencan bisa meureun. Tuh soraan. Ngagepluk we. Ngagepluk. Malah kan dina karinding mah kan bayat tilu ieu teh Mbah. Yakin, sadar, sadar lah, sadar, yakin, sabar, main karinding mah eta. Oke, lah kayak hidup gue. Apa hidup kayak. Sok ieu. Mimiti aku mah. Punten. Jadi diajar lah. Diajar heula. Sok coba nyaho euy. Sauna teh tina totong ngeretan heula. Pengeretan heula. Tah kos kumaha Cak contohna. kumaha tong ngeretan teh? Contohna. Mun telepat mah seperti segala panggilan banyak. Berarti awalnya itu awalnya. Oh langsung halus. Kan harus eta mah eta boro-boro ngagepluk we hayo. Anu ngagepluk Praktekkeun anu ngagepluk bisa ngagepluk aja. kan kumaha tah? Kudu bisa ngagepluk. Kudu bisa. Kudu bisa. Kudu bisa. Ngagepluk. Ngagepluk mah ieu ngagepluk gitu kan. Berarti awalnya bener gitu we nya. Jadi kalau suka yang dede awalnya teh tina naon teh? Grup naon? Siliwangi School Siliwangi School nempo dina dina grupna. YouTube. Pasan. Nya kalepasan. Jadi bahasa belajar tina karinding teh sok diulang deui jang. Jadi awalna teh kudu kumaha heula. Sim kuring terang karinding teh. Nah, 2000 dari wawancara asuka 2007-an Bang. ya, internet YouTuber. Ningali tatangga di Bandung nyana karinding. Nyana karinding, nambah karinding kayak naon eta tah. Can resep pisannya cara resep beuki ka tahun 2014. Milarian dah sami abi milarian di Google. Milarian di Google di mana Sakti atunya. semua dawa. Ieu teh kopi di mana nu aya karindingan di Tasik gitu, baru da karinding di Tasik di Facebook ningali. Patepang wis sareng karinding sadulur. Jadi itu karinding sadulur teh Mun, pamena laki kabeh. mun aya istrian oge hiji, aya hiji di Bagian ronyo. lain Egi sekolah tuh nanya gelis tuh nomor hiji. Terus kumaha tah? Tah didinya simkuring diajarkeun Midina diajar nakol di Alhamdulillah, pasien sehat, nakol kan. terus Pak, salam baktos beki lila diajarkeun ngaraut. Terus aya setiap setahun sekali aya camping karinding sapeuting. Eta teh Mun, di Tasik eta teh. mun, Bang. diri. Banyak di Galunggung, di Citis Galunggung. Paci weh. Di karinding sadulur lagi. Jadi akhirnya ya orang berenang resep lah kalau gitunya. Tapi awal-awal sampai me Kang Emon resep kana karinding karena naonna sebenarnya sih hati yang sebenarnya sebelum tahu karinding. Nah, bulat juga. nya katarana apa? Hobina wah. Hobina gerarita. Keur harita mah dina seni-seni teh abi na metal, metalan, ngiring metal pang gitu. Mun tah eta ban. Nyokok bukan hujan tahun menang loba. Bae eta teh lamun hujan tahun teh. Gitu ban. Awal-awalnya mah kitu nya. Jadi aya nama berenang insyaallah nya jadi urang kan bukan tidak munafik lah urang resep kabudayaan deungeunnya. Tapi meureun urang mah eta mah sekedar kumaha nya kitu. Da cenah karinding teh awal nama da dibikin sanes cenah da muhun gitu didamelkeun nanti tina kawung saeran gara ke bagian si agung muhun tah eta namanya muhun. Pero alhamdulillah dulu udah matur salembur ya jadi berenang geus aya jawaban udah pola Anom ieu teh anom. Da ieu karot. Terus ningali budak Nora ayeuna resep kanu kesenian kieu. Alhamdulillah. Saya mah kadang-kadang suka menangis dalam hati. Itu cinta Pak. Nasib sekarang kalau tidak ada anak-anak muda yang melestarikan budaya karinding. Terus bah nambihan mata temot nanti Emon ari di anu kantos di Galunggung diresmikeun. tradisional eta mah alat aing. Oh, Eta mah alat aing. Ai giliran urang belajar henteu. Tah eta. Eta Ulah saukur ngaku, bah. Tah gitu. apa mau contoh baheula lagi gini ku Malaysia tangkung. Tah eta. Kan gara-gara mah kumaha ada urang mah kurang perhatian. Punten nih ka pamarentah. Berarti pamarentah ge kudu ngarojong Iya kudu ngarojo. Aya di aku mah pan ku Malaysia riweuh sararea. Sararea gitu. Batik di aku riweuh sararea. Tong borong kasinggung TWC lain urusan aing. Intinya. Nu mata keres nama didinya jadi. Gitu ulah saunggul komplain doang tapi Komplain. orang teh henteu melakukan komplain eta teh. Jadi melakukan tidak komplain dia. Komplain dia. Bisa henteu. Kudu bicara.
Sok enak ki sekediki penjelasan ki awal filosofi karinding lah. Aduh, Awi kumaha tah? Awi masalah masalah awi, masalah ya. awi tapi apal nama karek ayeuna teh itu bisa lagi apal. Apa? bisa nak apa? Apal lagi karek bisa. Oh, Bisa karek apal. Anjing. Apal lagi karek bisa ngomong deui nyaona. Jauh kene. Anu jelas aya karinding teh pan dijieun tina awi aya tanu ieu meureun tina dahan kawung. Eta mah kumaha tah bieu teh gara nyampe karinding kawung. karinding kawung. Cuma ya apalna ya gimana karinding teh baheula mah ceunah da urang hidup lagi di zaman kiwari. Oh, cek cenah. Jadi kalau teh di saung teh di huma cenah gitu. Jadi daripada gimana ngebahan manu kama Iya, teh iya. narakolan karinding cenah gitu jeung celempung. Jadi pada dasar nama gitu aya hiji baheula mah meureunna lain alat musik. Jadi disebut teh baheula mah kaheureuyan lah meureunna. Kaheureuyan tapi nu ngandung makna. Jadi aya hiji tersirat tina karinding ieu anu mana dijieun tina awi, nu tadi ku si Abah tadi ulas meureun awi teh asal wiwitan. Atuh kadituna meureun kalau aya hiji maunahna aya maunatna nyaeta pikeun musir hama. Baheula mah cenah kitu cek kolot teh. Tah geuningan alhamdulillah kurang ku anak incu buluta kasampeur ayeuna teh nya bar. Jika luar deui. Bahkan luar deui. geus mencapai ke level internasional lah. Internasional. Oh nya tadi Mantara. Karena nempo apa kata di YouTube udah dibawa ulang para pemusik anu terus terkenal seperti salah sayidina Noah nya. Mama Jasad. Terus wah alhamdulillah lah di Bandung khususnya para penggiat alat musik karinding ieu tos teu gengsi lah gitu. Tapi ngajaneun di alat musik anu luar biasa aheng mata kataji lah gitu. Ketika kurang dilenyepan dina suarana ge ternyata matak murinding ngaranna karinding. Jadi matak murinding mi eling urang jadi inget deui kana Purwadaksi. Ai Purwa teh kan memulai ngawitan ai daksi teh wekasan. Jadi lamun dina bahasa Arabna mah meureunna wal awalu wal akhiru urang kudu apa kana awalan jeung akhiran. Jadi gimana ulang lahir gimana ulang ngulang bener ya tetap mugi we urangnya itu buyutna anu kudu dialajar. Keun bae da salah mah ulah sieun ku salah. Anggap we barudak teh kudu dialajar ngomong. eta Loba salahna ketimbang benerna gitu. Da apalna caang itu nu poe. bener bener Apalna bener gitu na salah. Jadi urang mau dialajar we, anggap we urang malah ibaratna majal magelo mah kena penyakit. eta bener lu gelo mah jauh nya ki jauh Beureum moal ke pasien. Moal Moal ke pasien. main PPS jeung Ketika ngomong salah kita sagelo geus punya beres Eta ki nyarioskeun awi seueur tina awi teh bisa ngajieun naon wae nya tina alat musik, bahan bangunan gitu nya sagalanya bah nanaon tina Ngumpul awi teh tina awi. ngumpul. Terus mengetahui ini seueur Seueur. aku mah tak pernah cai cai penghasil Karena kita paksa kos. gitu. oh bener Digolek. Arita kan pernah ngobrol waktu orang ke Papan di daerah Sukabumi. Mohon. Profesor naon kan Profesor Arifnya. Salah. Bapak Profesor Sarif. Profesor Sarif. Benar ternyata gini karena obat yang paling bagus itu adalah air yang terdapat dalam bambu. Bisa menyembuhkan penyakitnya gini. Tina awi teh. Tina awi teh. Jeung daun lagi bro lain sulap. Bisa nyageurkeun segala penyakit terutama penyakit. Beres lah ayeuna mah urang lajenkeun ka urang belum. Naras lah orang Brebes. Enggak sampai mereka orang aya orang Brebes. Aya nyanyi-nyanyian heula bah. Urang nyanyi heula. Nyanyiikeun heula wae bah gitu meureun nya. Kalindingannya. Kalindingan perlu jelas. Wilujeng nada Abdi tahe
ngabut sampai betina abdi dae nyebut bere adina kamana ngayitkeun kincir kaditu mah katojo bulan kamarela kamana ngayitkeun pikir kaditu mah kapotongan seniman dan seniwati kurang sisiran dan kalindingan ya kacau kalinding dari mana datangnya lintang dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati rincik rincang salah dama salada gede buntutan ini bisa sini sama gede sukuna aturan demi aturan sisiniran kasambatkeun aturan tapi etang kehiburan sakitu dina kawi sisiniran dina wanda api kalindingan geuning ngeunangan bro kalinding kayak ngerti modifikasi mah kembali sok jangan mau tanya tah Ngadu bako. Tak enak teh pamirsa udah ngajawab tuh aya kasepuhan di mana Brebes di Brebes Jadi anu pesan ngawang berarti ngomongkeun Wong cowoknya. mohon ngomongkeun soal kebudayaan soal carita naon anu merenah bisa kasarap ka ilmuna gitu merenya bah jadi kira nama kurang Brebes seni kerining itu enak tuh mohon itu coba pada enaknya menurut anda gimana ada oh pakai bahasa Jawa tuh banyak nah di tengah tosen cenah ku bahasa Indonesia mah yang sopo-sopo jalan sampean ngerti karinding apa ora mas Biben ngerti Sumanto kowe mas sing mangan balung matak sedikit ngerti nah dan aja nama balan limbah di ternyarios cuman jadi kalau lima silakan hadirin kaum sadaya insyaallah ke dina episode kali kurang lebih seru deui lah kema urang aya sahaki Kang Limbasnya ke urang undangnya Sini bang. kema kieu geura lah urang doa Panggil aja. Tayana alhamdulillah berarti dek selama ieu di corona hidup bisa ada namanya judulnya kita berudak marang berkarya hidup salila di corona nanti di nunggaran itu lockdown penyakit corona naon tak kegiatan hidup di Imas selain tina kalinding Paling kegiatan di bumi Mangaraut. ngarau Kan keluar ke kenging. Ngaraut pamajikan batur tah Ngaraut. Balas nih ngaraut naon tah Mulai nama ngaraut nggak ada melantas. alhamdulillah Tidak bahan. mana ningali aya Ya tadi di sana. pasti di canang pamirsa cenah nah canang anu jelas mah aya kegiatan Aya kegiatan berkarya Oh, ya bako. terus Ari Kang Emon tah selain tadi Oh, kita pak salam bako. nuju damelnya damel bah nyal se ngaraut keluar ngaraut Oh. ada melang kalinding karinding Nyiru. alhamdulillah kadang kumaha saur hate abi mah
mohon tak alhamdulillah gini kasih karya-karya di Asmara buku dijadikan ya hasil rautan hutan ya, hasil rautan bisa Nah, majar dia celempungna tuh pemirsa. bisa majar Buatan Kang Dede. gitu. ya jadi segala komplit lah hadirin anu ya kepotong laku iklan teh kakara urang ngabahas kegiatan yang gede Tentang masalah lockdown. tentang laut di masalah lockdown jadi ternyata baru dakwara itu hadirin tidak selamanya hanya bisa main karinding jadi hanya lagi berbuat sesuatu salila lockdown itu menghasilkan karya tak aku si Hakim pernah tinggalkan karya-karyana nah ini ngaruh kajang emon dia biasa kumaha di bumi sami buat laut gitu deh Mana wi abdi teh bade ka bumi teh tebih bah ada di Tasik. Tasik. Dia mah di bumi Batur. oh Sanes bumi di tempat pada melang Muhun gitu. di tempat pada melang gawe Pada melan gawe. tempat melang gawe Tempat pada melannya ada jadi apa? maksudnya melemes Nah, di Rada ini itu mah. Kami nuju libur belajar gitu ngada melan karinding, terus gelang, terus nya nu ka radio eta apa tuh ieu nanti lah sama ting Atau lagi tina awal. panangan ieu sangaleun gitu. berangkat daripada pulang-pulang untuk Mun umumnya bade ngaraut awewe teh aduh. loba kan jadi ai anu can boga BBN mah ulah sok diomongkeun bising kiamat manten lu tidak mengalami surga dunia Ayo Bahaya tuh, Bang. payungan 2012 bade aya kiamat teh nanti jadi jadi emang apa usulan sebenarnya aing keur ngadudah harita bro jentrekeun nya. Jentrekeun we usulan dari abah mah alhamdulillah selama lockdown teh menciptakan aya nu menta dongeng aing mah. Dongeng naon teh, Bang? Naskahna dibere terus pangdongengkeun aya 30 episode Ari Ajisna di pasian teh, Bang. lumayan ditransfer ke kamar itu tapi juragan andai aduh teuing Nah, ngadangkeun carita mah pasti aya transfer enggak urang ge mah. insyaallah ke sudah tiap kali tentri niat sekadari penting langsung hees aing tak itu rupina para hadirin nah ini nama meureun urang teh ngobrol parantosnya Pas teh teh. itu maksudnya ngobrol mah beres Oh, beres. kayaknya berenang urang nyoba Bali khusus karena karindingan dina lagu anu katilu lah Hong yang sok lagu nama kumaha aing we kita berkarya ayo hiburan sambil lumayan kena musik karindingan hiburan sambil lumayan maka aku dirasa lawe ayo hiburan sambil lumayan kena lagu karindingan kayu hiburan sambil lumayan lawe ade baluran enggak petik nah hari enggak berat
lawelan payu hiburan hiburan sambil kayang Dina musik karinding payu hiburan hiburan sambil kayang Mutenya web kade paling kilat Mutenya web kade paling kilat Aduh, hiburan Lagu nate naon judul nate? Karinding nu aing kita kumaha aing kumaha aing we Aing. tah ayeuna belum urang teh abra obrol di mimiti kegiatan parantos ieu mah bisi aya saran gitu barudak bola khusus ka para sepuhan pan kadang-kadang sepuh ge jangan ukur sepuh kolot ngumpul ke jerona meuli ngora teu ngarti kadang-kadang kan aya budak ngora anu koloteun laki-laki lah cek ujang kumaha tah yang gede saran dan pendapatnya tentang karinding nah kudu dimulai nah kudu dipijeun nah potongkeun udah dimulai Pak Ingat kan itu. Udah dimulai. Kita dimulai. Mulai naon ya? Nah, tipika cinta Tipika dalam bahasa modern nama modern Kita ka Bogo. mun bogoh kan karinding teh Jadi belum ternyata dengan adanya karinding, kecok orang budayawan mah kecok orang seniman mapan karinding teh belum awal nama mungkin tradisi banget lah. Cuma ada celompung dan lain sebagainya. Tapi zaman lain nama karinding dimodifikasi, di arrangement dengan berbagai alatnya. Pan seperti cek si Aki tadi model Noah belum karinding pakai alat gitar naon penjadi odep bro. odep teh naon Pak Peno. Urang mah enak. Kayaknya orang lagi berenang ngobrol di dia karinding pakai kecapi, pakai celempung. Alhamdulillah tengenanya nanya. Asa hama. Ayo mah rame Bang. Rame. Aku mau cek emon kira-kira lah pendapat mah. Saran dan pendapatnya. Ayo urang bebarengan mikareueus karena seni tradisional Sunda intina mah gitu. Seni naon we gitu intina mah. Karinding oge. Ngamumule sangkan henteu leungit ke kubatur bah dieuna ide hak ciptakeun teh kan gitu. Maka nonoman ieu teh tah ieu nama nabi nonoman. Ieu lah urang sasarangan gitu meureun nya. Ngamumule Kayaknya kan alhamdulillahnya kurang dengan adanya karinding kejenting jauh-jauh di Brebes ke Kota Bawah tersangkut. Kenapa hatinya ada karinding? Anjir. Ya gitu kan we. gini bah. Kalau ka Brebes ka Tegal itu kan dulunya masih Jawa Barat bah. Oh iya ya. Perbatasan Brebes, perbatasan Jawa Barat kan di Tegal. Tegal. Dulu masih termasuk situ. Termasuk masih Cirebon. mohon Cirebon itu kan masih Cirebonannya kan dari Tegal, perbatasan Tegal di mana? mohon Kramat, kayak itu sampai Di Jawa Barat. Jawa Barat itu Cirebon Tapi, dulu. Pak Ade sendiri tentang karinding enaknya. Insya Allah. Enak, insya Allah kita bisa belajar dari mulai nol, dari mulai nabuh sampai ya menikmati lah. Nikmatin ya alhamdulillah. sama cek nama emang love you gitu terbang Nggak eta jam kudu ngaratin di corona eta buku ke kasak. mohon Tapi ke asak. lamun dina pare mah karik ngariutna teh ngan Bang. tapi gara-gara corona Gara-gara Syuting di Itu bukan gara-gara Abrin ya. bukan. bukan ieu teh gara-gara lockdown Gara-gara lockdown kailaan. kalilaan jadi di poin itu di kremnya Jadi masa kapal Supaya mah di naon Si Aking ke di hadapan ya dikit. Karena kembali ke kesembuhannya. Kaki galontan komo pendapatnya. awi Saran dan pendapatnya tentang masalah karinding. Ya, itu kalau nanti ya berenang yang kalau magog di samping ngaraut berarti ngahasilkeun hiji karya boh karinding boh naon wae nu ngahasilkeun tina awi eta hasil rautan atuh lumpatkeun kana diri nya ruwatan meureunna diri urang teh kudu ruwat Diri urang oge. iya sama ayeuna menggal bisa ngawujudna hiji bentuk semacam ieu naon ngaranna teh Bubuk. bahan baheula mah atawa korang Orang. itu hasil rautan anu penuh ku kasabaran penuh ku katalatenan penuh ku kacinta dina karya teu talaten teu sabar moal bisa ngabentuk kos kieu mun dina anyaman catok kos kieu
ieu teh kalau teh di sisi mere kenangan oge mere pelajaran sebenarnya. Pelajaran non tapi Jadi urang teh kudu dilumpakeun sakaloba kana diri. Di samping daek ngaraut teh kudu daek ngaruat. Eta ngaruat dimulai hate urang sina leuleus. Ieu pan teu leuleus teu uras mah ke di rautanna ge pan dileutikan deui terus kadi ninggit pan tonyoraan uras mah. Tah eta lumpakeun kana diri urang. Jadi bedegong teh mun nah, lagi eta jadi jauhkeun sifat-sifat adigung sombong, ego atau non disebut nanti Ujung hijau gria, ya ujung gria kapak gur dan sebagainya. Eta lumpatkeun kan diri urang. Ngaruat diri didinya angger diri barat gusti wae moal bisa disentuh ku tangan, moal bisa disentuh ku naon bae, iwal disentuhna ku naon ku cinta. Tah karena kaseni budaya oge ku cinta heula urang. Masalah bisa mah ge geus cinta. Nomor 2. Nomor 2. Geus cinta mah nilai daek ngariung nempokeun, ngadedengekeun, geus leuwih kana rasa mah kabeh ge bantuna. Nah eta jadi cinta nomor 1 mah. Cinta apa kurang dan Sakit. Salah tuh ya. Jadi kalau tidak cinta mah tidak akan jadi seorang istri. Nah, cinta tanpa sayang itu tidak akan. Punten ieu mah beli aya Mung sakadar banyolan dina rangka ngawangkong episode kedua, mohon urang kena urang cekap sakewe heula Nah, episode katilu mangke insyaallah aya di galontang gitu. Ke abang bukan itu lah. aya ki Kang Limbas nya ge mas abi bade ieu tenun Kang Jahat ya Nya, urang tapi ramekeun lah. Betawi teh ya pemain sinetron Iya. si Putri Duyung apa naon Mohon teh urang ramekeun. Tah mun sakitu rupina hadirin anu mulia urang kira-kira ngapunten nya Ngapunten pisan. bumi mah keur diajar keneh angkun penting mah di live da sponsor mah tos aya bubu sampai kopi mantong walaupun ada. Mun sakitu rupina urang sakriki terakhir dina hiburan kali ini. tenun kasadayana Lagu nu terakhir nya eta lagu sangatkeun ngariung. Sok jangprung ngariung urang ngariung ngariung bari ngawangkong ngariung urang ngariung ngariung bari seserian ngariung urang ngariung ngariung bari ngawangkong ngawangkong ngomong kosong ngomong kosong penting urang gembira aduh ngariung ngariung bari jeung urang ngariung ngariung bari ngawadong. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sampurasun tapi pun rahayu